pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmatku sebab eta teh mere nikmat. Jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina, ieu puji istilah. Urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia, dibere ku Gusti Allah sehat, akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Ku ari urang memuji ka Gusti Allah, ku sungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sagala-gala. Eueuh nanaonan sakitu. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat teu ngomong nuhun Gusti, teu ngomong. Pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Teu kudu ngomong. Urang datang ka imah dunungan urang. Teu kudu diomong, dunungan mah luar biasa barahana ka abdi. Geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeunana ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan, rasa syukur sia ka dunungan sia, muji ngaranna. Begitu datang ka dunungan langsung ka dapur. Bersihan ka dapur, kote. Terus bersihan jukut-jukutna, sasapu, ngepel dan lain sebagainya. Eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan. Geus beres, kue bersihan. Cak dunungan garong atuh ieu mah. Tak eta muji daripada ngan kusungut doang. Ngan dibere kusungut doang, eueuh tapak di mata dunungan. Tapi ketika datang sasapu, koret dan lain sebagainya, eta teh geus muji. Cak dunungan, Masya Allah, kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara resiki, katut jeung kue-kue na bersih. Judungan, mendingan mana tah ngan omong doang, jukut nyemrung. Daripada teu ngomong, mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa, mending mana? Atuh mending nu lesa. Ngan dibere omong doang, jukut nyemrung, tai kotok ambalaya. Di dapur mararacet, kompa dan lain sebagainya. Aing dibere omongan doang. Tengenahin, tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh. Ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang, Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim. Ai salat henteu. Ai puasa henteu, zakat henteu. Blod cak Gusti aing, emangna naon cak Gusti? Pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah Paklun yunbiu anta limit anta zimil munim. Ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Puji. Aya di syukur. Syukur mah, syukur bahasa orang terima kasih. Cak Gusti Allah, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia, teu syukur ka Allah. Jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula. Eta teh sarua jeung ka Allah. Urang keur cicing bae poe Minggu hujan gede, jol bae jelema. Poe cicing bae, teu ka mana? Henteu. Tah, teu ka mana upang dibere ku Haji Samsu 2 bungkus. Aboh. Molotot bae teu kicep-kicep. Bersyukur tata, bersyukur. Alhamdulillah. Kalau wudu heula. Allahu Akbar, brak sujud syukur. Lantaran nyana dibere Ji Samsu 2 bungkus. Dek beli hujan, duit teu boga, ai jol aya pohara jasa panda. Aya syukur, ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah. Ngan dibuktikeun ku ari mah. Dibuktikan kos kumaha si bentuk syukur nu asli. Bentuk syukur nu asli tergantung jelemana. Lamun alim bitaklimihi, kiai kumagan eta adalah bentuk syukur, teu kudu ngomong. Lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah, nyana dek magahan ngaji, dek saurang, dek duaan, dek 10, dek 100, lu jelas nyana magahan ngaji, tak eta bentuk syukur. Mun dibere ilmu teu dek dibikeun ka batur, kufur ngaranna.
lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitalimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan teu jauh ti 5 kitu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat lamun pamarentah biadli syukurul imam biadli syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentukna bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teh kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teh kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun nu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi imam biadlihi lamun nusugih bisodakotihi etalah bentuk-bentuk syukur panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilok ngara mondok jadi aju ka harti panta oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae lurah loba omong ai jujur henteu kufur berarti lantaran dititipan jabatan nah camat teh jujur kufur polisi teh jujur abri teh jujur bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin menteri naon ngaranna atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama oh itu si Surya bener dan itu si budak acak-acakan sana agama ini di dunia aduh Surya cak bos ya Allah Dharma 2 Ali tiluan berarti aing titip jabatan kementerian sia-tia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu ulah digunakeun pake organisasi ulah digunakeun partai ieu mah secara nasional titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang si ieu lain jang sasaha teu aya sumput salindung aing mah nyeun teh dua bae sorga jeung neraka
sia jujur surga, sia teh jujur neraka. Nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur haju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing eta ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan kelem. Abeh ieu teh kursia teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aingnya diakeun surga. Sia teh jujur, sia teh adil, aingnya diakeun neraka. Sakitu bae, andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu, cak masyarakat, henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing gedek nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Saya nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balasanna bagus. Sorga, amal goreng, balasanna goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing kasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Tak, kunaha? Ai itu nu can diseuseuh dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahawukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah kudu kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah menempatkeun, bah. Ai sapatu sokna di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener ieu mah abah mah dosis tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun ku urang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah, ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur. Syukur teh geus teu kudu omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sagede. Bangsa 1999 tahun lah. Kayak antara muji jeung syukur.